Astagfirullahalazim. Jam sabaraha ieu? Alas ya tinggal kuring hungkul anu digimitna. Alas ya, tadi si ibu ngajelaskeun naon wae nya. Kumaha nya chat si Zahwa weh. Alas ya, tugas deui. Astagfirullah. Nah sih tadi bet kasarean. Si ibu ngajarkeun naon nya tadi? Nah kuring teh jadi terfokus kieu belajar teh. Maca saeutik hayang sare. Gimit saeutik kasarean. Ai muka sosmed weh ti subuh nepi ka subuh ge seger-seger wae. Nah atuh kuring teh ongko hayang jadi jelema anu sukses. Tapi teu aya usahana, teu aya ikhtiarna. Amun saukur ngadua mah moal cukup. Hayu atuh wa iraha deui belajar teh. Waktu terus muter, ai usaha teu jalan-jalan. Tapi dah pas maca atau diajar teh pasti weh tunduh lah, hayang nyoo HP lah. Loba pisan gogodaan teh. Tah, puguh eta teh godaan. Kudu dilawan. Tapi dah hese ngelawan godaan teh. Tapi kan ngaranna ge godaan. Pasti hese lamun kuringna teu usaha pikeun ngalawan. Nah sih kuring teh tapi wae tita tadi. Kieu weh. Kuring kan hayang jadi jelema anu sukses. Jelema anu ngabagjakeun indung jeung bapa, jeung jadi jelema anu aya gunana pikeun salarea jeung nusa bangsa. Kasuksesan teh kudu dipersiapkeun, kudu diperjuangkeun di ayeuna. Minsan ge kudu diasak heula, kudu aya prosesna heula. Komo deui kasuksesan, pastina teu aya anu instan tos jadi weh. Pastina kudu dipersiapkeun ti ayeuna sing asak. Lamun seukur cita-cita rek nepi iraha kuring nungguan suksesna. Heueuh nya bener. Lamun saukur cita-cita moal jadi-jadi atuh kuring suksesna. Mi insan ge moal mateng-mateng ai kuring ngan saukur cita-cita masakna. Ti ayeuna kuring kudu leuwih rajin diajar. Moal kasarean deui amun gimit jeung moal loba teuing nyoo HP pikeun hal anu teu penting. Pokona kuring kudu fokus kana masa depan kuring. Meh jadi jelema anu sukses bisa ngabahagiakeun indung bapa jeung manfaat kanggo salarea. Astagfirullah, tugas geografi acan.